Haji Sulam tukang bubur, Haji Muhyiddin haji 2 kali, nu ngajawab salam sing subur makmur, menang berkah babari milik rizki. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Haji Sulam tukang bubur, Haji Muhyiddin haji 2 kali, ngajawab salam sing subur makmur, tiasa jarah angkat ke tanah suci. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Haji Sulam tukang bubur, Haji Muhyiddin haji 2 kali, nu ngajawab salam sing subur makmur, menang izin nambah pamajikan deui. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis salaja wal baraya walikafatil insi wal jan. وجعلنا في هذه الليلة المباركة من وليمة إسراء والمعراج وللتشكر النعام على سبيل الإيمان. نشهده ونحمده على رسول المصطفى ذوي الهدى والتبيان. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا للإيمان. أما بعد، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Karena muliana gamparan onta oge ngalendean mega milung tayungan anu sholawatan sallallahu ala Muhammad. Rahmat Allah salamina mugi pinu pisan ka Kanjeng Nabi Muhammad nuraraina cahayaan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Diajak solawatan maleles, diajak solawatan matunduh, beda jeung diajak ke tempat hiburan. Contoh lamun datang malam mingguan indit pasengit-sengit lengkah pagagah-gagah pake pahade-hade paingan aya peribahasa kaci gembong kaci baduyut pulang ka kota Tasik nonton jaipong nonton dangdut
makin malam makin asik. Terus gitu. Nah, hari ini ke tempat pengajian panya teh kukupu muntir sing horeng sirama-rama panya teh tungkul gerdikir sing horeng adai kana calana. Sok lamun datang waktu maghrib batur mah rabeng ini ka masjid da si eta mah beda aliran karaka cicing we di kulah di imah karaka diuk dina porsi cetrek nyetelkeun televisi di setelna gelombang MNC TV. Di situ ada satu tema kilo dangdut dadakan mania nu dikokojuan ku si Munir Kriwil yang dites pesertanya dengan nada tak 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 gini pada apa komo anu tadi geus gawe sapopoe ayeuna datang ka dieu teh ala kadar ngagunakeun tanaga sesa capek gawe geus kitu. Cek barudak ya maka hayangna cek barudak anu mabok cekek botol garelut di pasamoan ngahekok bari ngarengkol bari disebut kudu ramoan pedok eta teh. Pengatur waktu, penata acara, garis miring protokol, garis pendek MC, garis bingkang master of ceremony. Anu kuperibados dihormati oge dicintai para alimil ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus kersana ajengan anu kuperibados dihormati oge dicintai. Para tur pemerintahan timimiti atasan tuk dugi kabawahan anu sami kuperibados dihormati oge dicintai. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi sami hadir nyakseni dina ieu wanci nu kuperibados dihormati oge dicintai. Pangluhung kolbu kajembaran mana puji nu jadi panghias ati, puja nu jadi panghias rasa, syukur nu jadi pembuka ieu catur urang panjatkeun kehadirat Allah anu maha luhur tur anu maha ghafur. Sholawat sinareng salam hiji ka dedeun nu geus maneh dina galeuh, hiji ka nyaah nu geus merenah dina manah, hiji ka momentu geus baheut dina jaheut, mugia salamina dicurah limpahkeun ka hiji makhluk anu panyong colangna saalam marcapada anu ngajadikeun rahmatan lil alamin wastabagida Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kurung ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in atba' tabi'in, kasadayana umat termasuk urang sadayana anu masih nyukcuk galur mapai tapak napak nincak mapah ngalengkah kana non rupi aturan sinareng ajaran nu partos dipatok ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan Al-Qur'anul Karim oge partos digariskeun dina garis haluan Nabi ngalangkungan al-hadis sinareng al-sunnah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kalayan barokah mewah inayah anu disarengan ku hidayah dina ieu saah urang sadayana tiasa patepung laut patepang muka mabrak sila dina hablah anu mulia ngalangkungan acara nu luar biasa yakni takdim wa takrim kana peristiwa di Isrokeun jeung di Mi'rajkeun baginda Mustafa anu alhamdulillah poin kahiji parantos didadasaran ku hadiah dilajengkeun kana pengaosan qasidatun nabawiyah anu diselang sekar ku ngaoskeun ayat suci karimah anu ditungtungan ku mau'idatil hasanah. Mudah-mudahan ladamna dina mau'idatil hasanah urang sadayana sing dibukakeun taufik sinareng hidayah, amin. Langkung istiqomah dina ibadah, ditebihkeun tina lampah anu matak gablah, dijauhkeun tina balahi sinareng musibah. Keluarga urang sadayana sing dijantenkeun keluarga anu sakinah mawadah tur warahmah. Keturunan urang sadayana putra putri urang sadayana sing dijantenkeun jalmi anu soleh tur solehah. Sok sanajan unggal taun ieu mah unggal taun urang sadaya sing aya nasib pikeun ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh ka Mekah. Oke di mana tutup umur beak kontrak maut nabi nak mudah-mudahan maut urang sadayana sing netepan kana maut husnul khotimah. Doa anu kadua urang khususkeun pikeun sadayana para panitia sinareng warga-warga anu parantos ngorbankeun harta harti tanaga sinareng pikiranana sabab moal bisa terlaksana ieu acara tanpa aya pengorbanan ti urang sadayana. Leres kitu.
aya nu ngorbankeun ku hartana aya nu ngorbankeun ku tanagana aya nu ngorbankeun ku pikiranna aya nu teu mikir-mikir anu mana imahna. Mudah-mudahan gedena juta detikna ringgit nu dikorbankeun ku urang sadayana demi lumangsungna ieu acara, mudah-mudahan sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat-lipat ganda laksana di dunia oge laksana di akhirat. Mudah-mudahan sing janten tabungan amal soleh anu bisa ditukerkeun sareng kariduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedajan pribados nyarios sapatah dua patah kata langkung dipayun tumadati heula pribados salaku jalmi biasa nu teu luput tina dosa bade nyangkakeun sewu wedu laksaning duduka tina samudayaning dosa perdosa pilih aya kata atanapi peribahasa nyungkelit kana pejeut matak jadi panyakit sumarabah kana bayah matak jadi tugenah nu cicing di pipir rasa kasindir nu cicing di jalan rasa kasindiran nu meh keur bobogohan nu cicing di nu caang rasa kacentang nu cicing di nu poek rasa kataplek jeung kasepek kakuar kakoer kakurah kakoreh kakari kakiu ampun anu kasuhun hampura anu ditedak kasadayana kumaha bade ngahapunten kudu cek simkuring kudu ngahampura. Naon sababna? Sabab di mana-mana aya hiji jalma menta dihampura ka papada jalma tapi cek jelema anu di peta hampurana aing maca dumungku karep dempak ke gedung uli sukut putih orang jangan gurat jaga caduh aing mah kudu ngahampura ka anjeun. Maka jelema anu model kitu pangkat derajatna eta si jalma leuwih badego daripada iblis jeung Firaun. Naudzu jangan kira-kira orang mending boga pangkat seperti eta atau mending saling hampura. Di dia sok aya jeung tatangga anu cuek, anu teu rapi, anu teu akur. Masih keneh teu hayang boga pangkat eta. Naudzubillah. Nah cenah ustad jelema anu teu ngahampura kana dosa batur eta pangkat derajatna leuwih bedegong daripada iblis jeung Firaun. Sejarah membuktikan dulu ketika zaman Nabi Musa alaihissalam didinya aya hiji jalma anu diistidraj ku Allah Subhanahu wa taala. Saha cenah eta jalma anu diistidraj ku Allah Subhanahu wa taala? Anu ngagaduhan ngaran nyaeta Raja Ramses. Ibu uning Raja Ramses. Raja Ramses teh adina kejo Rames. Firaun. Eta Firaun selama masa hidupna manehna terus disungkun ku Allah Subhanahu wa taala ku pirang-pirang kanikmatan. Dimimiti hartana brudi jurubroh dipantau aliyah di tengah imah lubak libuk loba-loba teu kalebok jeung budak santri teh masih jebrik di bibir si jamrong di kolong. Bahkan boga pangkat anu kacina luhurna yakni jadi raja. Bahkan selama hidupna eta Firaun teu pernah bisa dibere penyakit. Nya akhirna kulantaran eta Firaun terus-terusan disungkun ku Allah ku pirang-pirang kanikmatan nepi ka manehana takabur ka Allah Subhanahu wa taala nepi ka ngaku dirina sebagai pangeran. Dina hiji mangsa eta Firaun manehna ngumpulkeun warga-warga masyarakatna terus manehna piantara cek eta Firaun, "Wei warga masyarakat kaula, dimulai ayeuna ayeun kudu nyembah ka kaula sabab Allah rabbukumul a'la." Lebih kang ngaku eta Firaun dirinya sebagai pangeran. Nya kadengieun ku iblis, cek eta iblis gagabah eta si aun make ngaku diri sebagai pangeran rek dites ya cenah ku aing. Nya langsung tidinya iblis datang ka karaton Firaun. Sampurasun. Saha eta? Itu mulai raja amanya. Gerak ku Sampurasun. Saha eta? Cek eta iblis, ieu meureun aja aya pangeran teu pararuguh cenah aya. Pangeran mah tong borok kasipatan anu katingali nu teu katingali ge pangeran mah uningaeun. Ari ieu make nanyakeun saha eta berarti jelas ieu pangeran palsu. Sampurasun, saha eta? Ieu cina kuring iblis. Oh geuning sobat kaula blis asup ka iblis. Langsung eta iblis teh asup ka karaton Firaun.
Berenang ngobrol ngalir ngidul ting ka mana ka ditu nama ngan ujung-ujungna dina eta pembicaraan eta iblis teh jeung Firaun eta Firaun manehna curhat ka eta iblis. Tadi dia ieu di mana-mana urang curhat kudu ka jelema anu bener, kudu ka jelema anu soleh, ulah curhat ka jelema anu sok migawe salah. Sabab iman urang mah yang kus-urangan unggal poe oge. Urang mah lamun curhat jeung tukang useup saeutik lobana pasti cek tukang useup keur ngaleungit keur rasa ka kesel jeung keur ngaleungit keur rasa ka susah jeung kabingung mending keneh urang useup yuk. Curhat jeung jablay akang atuh daripada ayeuna loba bingung loba kasusah kitu mah mending keneh urang popo yuk. Bahkan curhat jeung garong mending urang garong yuk. Tapi lamun curhat jeung ustad, curhat jeung kiai, moal mungkin eta kiai nuduhkeun kana jalan anu teu ejreg, bener teh. Pak Ustad abdi teh keur meunang kasusah, keur meunang kabingung. Hutang di mana-mana nu nagih terus-terusan bang emok jeung bang keliling teh pere-pere ngopoe. Kudu kumaha atuh Ustad abdi teh meureunna ieu teh seueur dosa. Heueuh bener meureun anjeun teh loba dosa. Ayeuna mah anjeun iwati kudu loba tobat ka Allah, jeung loba istighfar, menta kaitu cicing di masjid menta ka Allah. Paling teh Ustad kitu. Tadi dia Firaun maneh salah curhat, gara-gara manehna curhat ka iblis, atuh puguh we eta iblis digubrakeun ka alam dunya manehna pikeun menyesatkan umat manusia. Ari ieu aya jelema hayang bener, ureunnan ku eta iblis teh moal dibenerkeun, pasti bakal disesatkeun ku eta iblis. Jeung dina curhatna Firaun ka eta iblis teh kieu, iblis meureun anjeun mah nyaho yen kuring teh sabenerna ieu teh lain pangeran. Ngan sakira-kira nak lamun kuring tobat ka Allah, lamun kuring menta dihampura ka Allah, kira-kira na tobat kuring bakal dihampura moal, kira-kira tobat kuring bakal ditarima moal ku Allah. Lamun kuring menta dihampura ka Allah, kira-kira na Allah bakal ngahampura moal kana dosa kuring. Jeung eta iblis lamun dibejakeun Allah bakal narima kana tobatna, Allah bakal ngahampura kana dosana, pasti cenah ieu si awan moal jadi babaturan kuring dina neraka. Akhirna kumaha ku eta iblis disesatkeun cek eta iblis, "On sok sanajan anjeun sujud ka Allah, kulantaran anjeun menta dihampura ka Allah, nepi ka hidung tarang anjeun ayeuna menta dihampura ka Allah, nepi ka kaluar cai panon geuting, Allah moal ngahampura kana dosa anjeun on." Gitunya iblis. Atuh hari kitu jeung kuring ayeuna kudu kumaha? On anjeun tong leutik hati, sabab masih kene aya manusia anu leuwih benego daripada anjeun jeung kaula. Nasaha cenah iblis? Manusia anu leuwih bedegong daripada anjeun jeung kaula nyaeta manusia jeung papada manusia di mana-mana manehna migawe kana hiji perkara anu salah, terus manehna tobat menta dihampura ka jelema anu ku manehna didolimna. Tapi cek jelema anu didolimna, aing mah jadu monggo karep dempak ke gedung glori subrut peuting orang jangan bulat jaga jadu aing mah kudu ngahampura ka anjeun. Maka jelema anu model kitu pangkat derajatna eta si jelema leuwih bedegong daripada iblis jeung Firaun. Na'udzubillah. Mata urang daripada menang pangkat lebih bedegong daripada iblis jeung Firaun, mending urang saling hampura dosa per dosa insya Allah. Teu naon sim kuring bari kitu. Leres Bu, tunuh henteu. Saur Kang Ustad Hendra teh mah Ustad tong neangan pitunuheun cenah di dieu mah. Sim kuring bingung na kudu kumaha lamun teu tunuh urang dieu cilaka isukan moal bisa gawe nya. Isukan waktu garawe meureunna sarare da tunuh. Tapi keneh sim kuring mah da moal lila. Memeh ngaji sim kuring aya dua permintaan. Kira-kira na arek ngabul arek ngaijabah moal tah kana permintaan sim kuring. Ieu teh aya cai bodas, Pak. Cai bodas. Da sim kuring mah tarang minum aqua. Paling ge cai ngaungkul. Ngan urang sulap heula dina jarak waktu 5 menit ieu bakal berubah jadi krating deng. Percaya teu Pak?
Oh percaya teu Bu? Lamun teu berubah dina waktu 5 menit jadi kerating teh berarti panitia koret. Kadek Kang ulah nepi ka dipotong ya. Kira-kira sim kuring ngaji kudu sabari nangtung atawa sabari diuk? Padahal sebenarnya mah nangtung jeung diuk kumaha sim kuring. Tu aya sim kuring geus nangtung. Da sim kuring mah lamun ningali dina dedeg pangadeg sim kuring mah jangkung teh henteu, penek teh henteu. Alias sedang-sedang saja dina pakulitan di sim kuring mah hideung teh henteu, bodas teh henteu, alias sedang-sedang saja. Bahkan dina kakasepan kasep teh henteu, jore patu teh henteu, alias sedang-sedang saja. Nu matak lamun di dieu aya istri jangkung leutik geulisna kapina-pina geulis es teuing bawa yang teh ajali es dah es teuing lain pupulasan amis kaceker-cekerna asal ulah urut batur alias randa. Nih orangnya. Permintaan nu kahiji sim kuring rek menta kesepakatan kasadayana. Naon sababna? Sabab hiji perkara lamun teu dibarengan jeung kesepakatan kaditu lam yancreug walam yabres alias moal ecreug jeung moal beres. Leres kitu. Percaya can 5 menit ayeuna tos berubah. Ayeuna Kang. Alhamdulillah gitu we gagawean panitia. Katampi Kak. Sabab hiji perkara lamun dari barengan jeung kesepakatan kaditu lam yajreg walam yapres alias moal ejreg jeung moal beres. Sok ayeuna lamun ningali dina dumai, ibu terang dumai. Dumai teh singkatan panena mah tos musim singkatannya. Sok lamun tina katuangan we geuning comro oncom di mihro mih di gehu toge jeung lumpatkan awak jelema tiklot leutik ge telu gede detol sabun detol. Lamun ningali di dumai ningali dina medsos di Tokyo ayeuna awewe geus ngabonggaan panyakit MKS tiluhur. Nah singkatan tina naon cina MKS teh? MKS teh singkatan tina M na mamawa, K na karep, S na sorangan. Tapi di Tokyo balaki lagi sabua boga penyakit. K D 2 huruf, K na kumaha, D na dewek. Jing kira-kira hiji rumah tangga salakina boga penyakit kumaha dewek, pamajikanna boga penyakit bawa karep sorangan. Jing kira-kira ejreg moal ka rumah tanggana. Yakin eta rumah tangga lam yajreg walam yabres alias moal ejreg jeung moal beres. Boga piringan salosin-losina eta piring nepi ka ancur dibebeutkeun kudu jadi pamajikanana. Boga gelas ngeun salosin-losina eta gelas teh nepi ka rabeng ditalapung kudu jadi salakina. Luluju mah boga serbaguna eta serbaguna teh meunang iridit bari jeung lina keneh kalunasna. Ulah telan amok kanu jadi pamajikan kudu jadi salakina. Bang ditalapung, dihedeng ku pamajikanna, disemes ku anakna nepi ka berubah jadi angka 8. Kusabab henteu sepakat bahkan dihiji intasi ke pemerintahan umpamana kadesna boga penyakit bawa karep sorangan, setap-setapna boga penyakit kumaha dewek cing kira-kira pembangunan di eta desa bakal ejreg moal. Yakin moal ejreg bahkan di hiji tempat keagamaan kiaina ustadna boga penyakit bawa karep sorangan, masyarakatna boga penyakit kumaha dewek cing kira-kira ejreg moal tah keagamaan di eta tempat. Yakin keagamaan di eta tempat moal ejreg alias lam yajreg walam yabres moal ejreg jeung moal beres. Jeung kiai dina sapeker teh awor-aworan ngundang ka ibu-ibu pangajian. Jeung kiai teh kieu, ibu-ibu perhatian ayeuna waktu minggonan pek hayo geura-geura datangan sabab ieu kawajiban. Ditemal ku ibu-ibu anu sentimen ka eta ustad bari jeung mukakeun lawang janelana teh deukeut ka masjid. Ceuk eta si ibu-ibu teh kieu, aing emang aing oge nyaho ayeuna teh pangajian tapi aing moal datang mun si anu mamatahan aya kitu.
Kira-kira simkuring ngaji hayang nepi ka jam sabaraha? Lastu jam 12 langsung nyatu gitu. Hayang nepi ka jam 1. Jam 1 ibu mangga hoyong teu tabu 1 mah calik geudinya deui ka tabu 1. Nu kadua perkeun kumaha simkuring we nya berarti kesepakatan tergantung simkuringnya. Beureum cek simkuring teh ibu-ibu bapak-bapak buah tomat buah peuteuy tamat euy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beureum simkuring mah mulih meureunang ka bumi ka ditu ibu mah calik we didinya. Nu kadua permintaan simkuring di mana-mana urang arek migawe kana hiji kahadean salah sajina urang datang ka ieu tempat omat niat urang sing hade niat urang sing bener sabab di mana-mana urang arek migawe kana kahadean lamun niat urang teu bener niat urang teu ecreug bakal leungit pahalana bakal leungit ganjaranana leres kitu cing kira-kira tadi urang ti bumi ngalengkahkeun dampal suku ka ieu tempat niat dina hate teu karena arah-arah urang hayang meunang ridona Allah teu hayang menang ilmu anu manfaat teu namun urang karena arah-arah hayang menang ridona Allah hayang menang ilmu anu manfaat urang nyobarkeun kewajiban Allah Subhanahu wa taala salah sajinya eta thalabul ilmi yakin samemeh ngalengkahkeun dampal sukuna Allah Subhanahu wa taala geus ngahampura kana dosana eta si jalma manita qala liya ta'ala ma ilman kubirolahu qabla ayah tua sing sajalma nu ngalengkahkeun dampal sukuna tujuan eta si jalma lain kaleukeun kabodohan ngadatangkeun kana kapinteran tegasna thalabul ilmu di teangana eta si jalma mangka samemeh ngalengkahkeun dampal sukuna Allah Subhanahu wa taala geus ngahampura kana dosana eta si jalma. Alhamdulillah nu mata urang datangna kana ieu tempat teh ulah karena arah-arah hayang menang berkat. Justru urang ngalengkahkeun dampal suku mudah-mudahan lengkah urang sing jadi kiparat renghap urang mudah-mudahan sing jadi maslahat mudah-mudahan kepatna urang sing janten rahmat oge di akhirat urang meunang syafaat balik ti dieu urang meunang menang besek cenah menang berkat geus kana hakang ewe sakedeung deui atuh insyaallah nu penting ulang-ulang toma naon sababna lamun pek urang boga panyakit toma ti imah sugan we ayeuna mah ye cenah Raja Bandi Ustaz Hendra teh mudah-mudahan urang sing menang berkat pasti cenah deka bakal menang berkat di mana-mana engke pas waktu menang waktu dibagi berkat ari urang pas kaperangan eukeun nunutan tungtung nama cek anu ngabagikeun berkat teh cenah da ieu mah berkat ge terbatas ari jelema aya ragem ari nyen berkat nu sakit kana nunutan cenah urang liwat we eta si jalma anu keur nunutan teh diliwat pas manehna tengah beuntak kitu teh mana besek urang cenah ieu eueuh kulantaran tomat tapi lamun pek teu tomat mah sok sanajan teu kabagian oge dan niat dina hatena semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala manehna moal hanjakal. Apan aya geuningan hiji carita hiji dongeng. Ngadongeng tong. Ngadongeng rasa kedeung nya disebutkeun dongeng teh 50% bener 50% ngawadul. Ngan ieu arek milih nu mana we ibu arek milih anu 50% bener nah gae arek milih anu 50% wadul nah gae. Dina eta dongeng teh kacaritakeun aya hiji aki-aki jeung nini-nini umur geus 80 tahun. Eta si aki jeung nini teh rumah tanggana kurang leuwih 80 tahun. Jeung si aki ka si nini kieu nini apan urang rumah tangga teh kurang leuwih 80 tahun. Atuh cenah hayang aya kaharmonisan dina rumah tangga teh. Mangga aki atuh kudu kumaha? Cing kira-kirana lamun urang ganti bahasa kira-kirana ini bisa moal lamun ku bahasa Inggris. Aki boboro bisa ku bahasa Inggris nyari kuncina mah aya cenah tu ngagantung dina luhureun panto atuh lamun ku bahasa India komo ku bahasa India mah nini mah teu bisa pisan aki atuh lamun ku bahasa Arab komo ku bahasa Arab bada kerja mah nini macan aya TKW sok ayeuna ustad jeung ibu-ibu TKW bahasa Arabna pinter keneh ibu-ibu TKW jempuring we ieu mah waktu ka tanah suci ngobrol jeung dagang da kos kucing jeung hayam hari-hari we ngomong teh simkuring ngomong ka ditu manehna ngomong ka dieu teh teu arti tapi aya mantan TKW nyambung ngobrolna teh nah lebih ka mana bieu teh lebih ka TKW nya cek si aki atuh kieu cenah lamun pek ayeuna make bahasa anu penting tadi cenah urang ngadengikeun dina radio bahasa Sri Kandi jeung Arjuna bahasa golek kira-kira aki bisa ini bisa moal nemalanana
Cek si Nini, lamun bahasa anu penting tadi dina radio mah Nini insya Allah bisa. Sok atuh cenah jeung Aki aya nama urang make bahasa Aki rek make bahasa Arjuna, tapi Nini make bahasa Sri Kandi. Mangga cek si Nini, ngeun cek si Aki kieu, Nini di mana-mana Aki ngagorowan ka Nini henteu make bahasa Arjuna, ku Nini tong ditemalan. Mangga Aki siap sasalaman langsung. Kagojabkeun dina waktu subuh-subuh si Aki balik ti masjid. Hari sini nih mah keur di kamar keur nyisiran we maning nabukna teh pasir. Eta si Aki langsung manehna ngagorwan si Nini ti dapur. Cek si Aki teh kieu. Nini akhirnya ka sawah pangeduhkeun kopi gula. Ditemalan ku si Nini di kamar. Mangga Aki nyeduh wae ku sorangan. Eta si Aki langsung manehna cetrek ngawurungkeun kompor gas. Terus caina ku manehna ditaheurkeun di dinya sanggeus ngagolak caina. Eta si Aki ngagorowan deui ka si Nini. Nini asa di pasar. Nini gening kopi nage eueuh Nini mangga Aki ngarap wae bujur seeng. Geblek cek si Aki. Eta si Aki langsung manehna disalin ku baju putut paragi gawe sakurati. Belenyem si Aki langsung manehna berangkat ka sawah. Gawe sakuratina di sawah macul terus-terusan si Aki nepi ka datang waktu duhur. Pas begitu datang waktu duhur kadenge di masjid aya nu nakol bedug. Di desa aya nakol bedug. Alhamdulillah. Kadenge ku si Aki anu nakol bedug di masjid. Ditakol eta bedug teh meureunang sunggat kirim sorana kieu. Mirip jeung bedug. Harda nakol bedug ge kudu jeung elmuna, sok lamun nakol bedug teh jeung elmuna. Aki-aki geus siap di dinya arek nakolkeun panakol kana kokol torojo teh dinya budak pemuda ki Aki mah cicing di masjid keneh nakol bedug mah kukuring lah. Budak pemuda teh langsung teh dinya nyokot kana panakol dicekel ku si Aki ditewak langsung kumahna ditakolkeun. Bulan puasa eta. Eta si Aki begitu ngadenge suara bedug manehna ngahulang we di sawah teh alhamdulillah geuningan tos duhur. Kadenge anu adan di masjid. Hayya 'alas shalah. Cek si Aki teh meureun ieu teh ditah salat. Langsung manehna bebersih dirinya terus balik ka imahna. Bebersih sapuratina si Aki terus manehna ngamuruk ka masjid berjamaah salat duhur di masjid. Balik di masjid terus eta si Aki manehna didiuk dina kursi lain sakuringna. Eta si Aki luak liuk ka kenca tuh nanaon liuk ka tuhu aya kerat indeh. Langsung eta si Aki didinya manehna buka kerat indeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tong disekip Kang. Barang si Aki keur carik ti dinya. Aya nu keketrok kana panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Terus eta anu assalamualaikum teh manehna mukakeun panto asup ka bumi na eta si Aki. Geuning Jang Udin.
Jang Udin aya naon tah sisinan teunang dongkap ka Aki ka kieu nyeta cenah kieu hapunten nami Pak Udin hapunten. Insya Allah di mana-mana ayah hiji jalmi disebatkeun dina keur waktos ngaos eta nami nanti cenah sok aya dituliskeun ngajeblak dina lawang surga. Ngaranna unggul. Jang Udin bade naon dongkap ka Aki ka dieu nyeta cenah Aki ieu teh kieu abdi teh alhamdulillah parantos kagunturan madu. Abdi teh sejata syakur bini mah Aki mungkin wayahna bada magrib Aki dihaturan sumping karompokan itu aya naon gitu abdi teh bade ngariung nah eta si Aki begitu ngadenge aya bahasa rek syukuran geus kabayang dina hatena si Aki wah ieu rezeki nombok ya pasti cenah aing bakal menang besek bakal menang berkat si nenek pasti bakal bungaheun. Eta si Aki manehna nungguan ti waktu duhur nepi ka waktu magrib henteu masukan aya samur aya meureun sabulan. Kesel manehanana. Begitu kadenge di masjid aya suara anu adzan, tah euy geus magrib. Wah aing ieu mah kudu siap-siap cenah ieu. Eta si Aki geblegna teh lain langsung init ka masjid, tapi manehna karakah initna teh ka Imah Mang Udin. Naon sababna cek si Aki lamun aing ayeuna muruk ka masjid pan meureun balik di masjid teh poek kangaran poek bari jeung panon geus aki-aki kieu mah meureun kuring moal pasti moal bisa berjalan ka Imah Mang Udin keneh kajenting urang keneh ayeuna mah cacapake arek ka Imah Mang Udin we langsung nepi eta si Aki ka Imah Mang Udin batur mah di masjid keur berjamaah salat magrib ari manehna mah kana cenelung we diuk di Imah Mang Udin. Cek pamajikan Mang Udin teh aki-aki cenah menika teu boga kekenyos batur mah wayah kieu teh salat magrib manehna mah karaka diuk di dinya eueuh ka era selang satengah jam ti harita jemaah anu di masjid langsung daratang di dinya teh ka tempat Mang Udin teh geus aya beureung ngariung sadayana eta acara teh kunaon can dimimitian keneh bae eta di dinya jemaah bertanya ka Mang Udin Din kita acara trek di mimitian moal nyata bingung cenah itu di mimitian teh komandana keur teu aya ka mana komandana nyata Ustaz Hendrana keur teu aya ka mana jarak ka Cirebon lintah tadi atuh ayeuna tuh kudu kumaha cenah cing kira-kira saja dia anu bisa hadiah anu bisa tawasul kabeh luak liuk ka itu ka di ari pas ka juruk ningali aya si Aki di dinya tah ayeuna mah urang si Aki ieu lah cenah urang titah eta si Aki manehna begitu kadenge arek nitah hadiah ka manehanana cengkat si Aki geus kabayang dina hatena lamun aing jadi komandan tahlil pasti rezekina ge bakal berlipat bahkan ayeuna udun ge lain sabatang pasti cenah meureun bakal sapak geus kabayang dina hate si Aki omana eta si Aki wah pasti aing bakal menang besek jeung bakal menang amplop. Geus kabayang dina hate si Aki bener eta mah si Aki begitu dipersilahkeun meh mimpin tawasul dirinya beres langsung dirinya tawasul dipimpin ku si Aki bener kahayang si Aki diijabah amplopna dirinya teh menang si Aki udun oge menang saslop bahkan besek oge kot ngagunung hareupeun si Aki jeung si Aki kieu dieu men besek teh men betali cenah dieu jang naon ki jang ieu cenah jang nalian besek eta besek teu anta parah ku si Aki rakatak di talian terus digantung-gantungkeun dina beuheungna eta si Aki langsung tidinya manehna balik permisi ka Jang Udin Din cenah ayeuna mah Aki rek ulang mohon Mang Aki atur nuhun ki eta si Aki manehna banding ku bungah di jalan leumpang poek oge asa caang we ayeuna mun di satengahing perjalanan eta si Aki apes manehna papangih jeung anjing daak eta anjing begitu ningali si Aki tidinya bawa besek teh teu anta parah da meureun aya daging domaan di jerona jeung daging hayam deui ari sate nama eta anjing begitu ngamuk aya daging dina kekebak si Aki langsung dijeguk eta si Aki ku eta anjing eta si Aki begitu dijeguk ku anjing manehna reuas daripada cenah aing digegel ku anjing mending keneh nyalametkeun diri ber eta si Aki mena lompat eta anjing ge langsung beri ka si Aki eta mah besek anu digantung-gantungkeun rabeng ka itu ka dieu
Eta si Aki terus manehna lompat jeung geblegna eta anjing teh prek-prek nu diburu teh si Aki we. Pas nepi teh ka imahna eta si Aki langsung manehna ngagoroan ka si Nini. Nini, buka pantona ya Aki di udak anjing. Ah, si Nini ngahep-hep we di imahna lantaran da tadi teh geus aya perjanjian. Lamun si Aki teu make bahasa Arjuna, ku si Nini tong di temalan. Eta si Aki geus aya sugan 10 putaran manehna ngeureudingan imahna jeung eta anjing teh prek-prek terus ngabeuni ka eta si Aki. Nges capek meureun si Aki didinya langsung manehna teh ingat paingan atuh si Nini teh teu nemalan sing horeng aing teu make bahasa Arjuna. Eta si Aki langsung ngaguruan ka si Nini bari jeung lumpat. Nini, buka pantona ya ki diudak anjing. Kereke si Nini teh bukakeun panto. Mana Aki berkatna? Eueuh cenah beak panjing. Kulantaran tomat sok sanajan ayeuna geus kapimilik eta nu dipikahayang ku si Aki ternyata geuning bisa lapur deui kumatak urang mah datangna ka ieu tempat esuni kudu ikhlas lillahi taala karena Allah subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallallahu salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dari kolot bojong kasok ka pasar beli rancatan beki kolot beki ngaco taradaek solat ajan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna beuki dangdang teu bisa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lamun dangdan sok kumelis majar teh nurutan artis make baju serba araripis katembong mata panas salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Buuk panjang sina pondok halis komplok ketuluy dikerok hanjakal bulu irung ronghok saliwat majiga meong salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik urang muka riwayat kapungkur di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Didinya ayah hiji jalmi anu dimaotkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala teras Allah nembongkeun kakawasaanana ka eta jalma-jalma anu aya di dinya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anjeunna dipasihan gelar As-Siddiq dina waktos Isra sinaran Mi'raj. Dina hiji mangsa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokeun jeung dimi'rajkeun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teras dimi'rajkeun di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha
dina kaayaan waktu anu kacidak singkatna. Bahkan perjalanan di Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa lamun ditempuh ku perjalanan lempang kurang leuwih 3 bulan. Di kira-kirana perjalanan 3 bulan lamun diurang ti mana nepi ka mana. Jika nak hampir diurang ti dieu nepi ka Surabaya lamun hek lempang kurang leuwih 3 bulan. Tapi ku perjalanan Isra na baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta perjalanan teh anu kacida singkat. Sehingga ke dina wengina parantos dilaksanakeun parantos ngalaksanakeun Isra Mi'raj. Dina waktos enjing-enjing tidinya Kanjeng Rasul nguningakeun ka sadaya warga-warga terutami ka umatna. Saur Kanjeng Rasul, he umat kaula, saestuna penting tadi kaula geus diisrokeun jeung dimi'rajkeun. Di mana di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa langsung mi'raj ka mana ka Sidratul Muntaha nu aya di langit ka-7. Mangka dina pendina watos kenerangkeun ti dinya. Kanjeng Rasul nya didinya aya jalma anu teu percaya kana kajadian Isra Mi'raj nepi ka umatna Kanjeng Rasul anu tadina parantos iman ka Allah jeung ka Rasulna nepi ka ngadadak langsung murtad. Naon murtad teh? Kaluar tina Islam. Bahkan jeung Abu Jahal didinya Muhammad bener cina penting tadi anjeun geus ngalaksanakeun Isra Mi'raj leres wengi tadi kaula geus ngalaksanakeun Isra jeung Mi'raj. Hei warga-warga kaula kaum musyrikin jeung eta Abu Jahal, kira-kira anjeun percaya teu yen penting tadi Muhammad geus ngalaksanakeun Isra Mi'raj? Jeung kaum musyrikin henteu kaula mah teu percaya seutik oge. Teras tidinya Abu Jahal langsung nunjuk manehna ka Abu Bakar Siddiq, hei Abu Bakar, nah anjeun bener percaya teu kana kajadian yen Muhammad penting tadi geus diisrokeun jeung dimi'rajkeun? Saur Abu Bakar tidinya, kaula mah sing leuwih ti kitu ge, sing leuwih kajadian ti kitu kaula percaya yen Muhammad penting tadi geus diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Maha Suci. Nya kulantaran gitu tidinya langsung Abu Bakar ku Kanjeng Rasul dipasihan gelar As-Siddiq. Sababnya eta jalmi anu pang pertamana ngabenerkeun kana peristiwa diisrokeun jeung dimi'rajkeun mantenna. Nya tidinya aya golongan jelma kafir musyrikin, manehna tidinya teu percaya kana kajadian Isra Mi'raj. Minta bukti manehna ka Kanjeng Nabi, hei Muhammad, bener penting tadi anjeun geus ngalaksanakeun Isra Mi'raj? Saur Kanjeng Rasul, sumuhun, wengi tadi kaula geus ngalaksanakeun Isra Mi'raj. Lamun bener penting tadi anjeun geus ngalaksanakeun Isra Mi'raj, coba kaula minta bukti ka anjeun, angkatkeun suku anjeun anu beulah katuhu. Teras diangkatkeun sampean Kanjeng Rasul nu palih katuhu. Coba cina angkatkeun suku anjeun anu beulah kencak. Saur Kanjeng Rasul, atuh lamun diangkatkeun duanana mah meureun cina kaula labuh. Langsung eta si musyrikin teh manehna biantara, woi geuningan penting tadi Muhammad jaritakeun manehna geus Isra Mi'raj teh geuningan tong boborokah ti dieu nepi ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa nepi ka Sidratul Muntaha geuningan kukuring dititah ngangkatkeun dua suku ge geuningan teu mampuheun, berarti bohong cenah ieu Muhammad penting tadi geus Isra Mi'raj teh. Ger tidinya teh kaum musyrikin tidinya surak ayeuh-ayeuhan. Nya saur Kanjeng Rasul teh kieu, lamun sakirana anjeun teu percaya kana kajadian yen penting tadi kaula geus diisrokeun jeung dimi'rajkeun, tuh cenah tanyakeun ka sahabat kaula ka Sayyidina Ali. Langsung tidinya eta si kafir musyrikin teh manehna lumpat ka Sayyidina Ali.
barang nepi teh dirinya ka Sayyidina Ali jeung eta si musyrikin teh ka Sayyidina Ali, hei Ali, sabenerna kuring teh bieu geus ngobrol jeung Muhammad, kuring nanyakeun yen penting tadi bener manehna geus ngalaksanakeun Isra Mi'raj, ku kuring dititah ngangkatkeun dampal suku geuningan teu bisaeun Muhammad teh. Jeung kuring lamun bener penting tadi anjeun geus ngalaksanakeun Isra Mi'raj, coba ayeuna angkatkeun suku anjeun nu beulah katuhu, diangkatkeun sampean Muhammad nu beulah katuhu, coba angkatkeun sampean anu beulah kencak. Caur Muhammad, lamun pek diangkatkeun suku kaula nu beulah kencak atuh meureun cenah kaula labu. Tapi cek Muhammad kieu jawabanana cenah aya di anjeun Ali. Eta Sayyidina Ali begitu samangsa-mangsa manehna ngadenge yen ayeuna teh si jelema geus nguji ka Kanjeng Rasul model kitu, bari jeung Kanjeng Rasul nitah ngajawab ka anjeunna teu antaparah, langsung eta Sayyidina Ali dirinya langsung mesat pedangna, serat di pedang eta si pedang Dzulfikar teh dicabut langsung ku Sayyidina Ali, langsung dihebaskeun kana beuheungna eta si kafir musyrikin teh nepi ka ngagulutuk sila. Jeung Sayyidina Ali tah ieu jawaban pikeun manusia anu teu percaya kana kajadian Isra jeung Mi'rajna Gusti kaula yakni Nabi Muhammad. Tak urang mah kudu percayanya. Insya yakin urang percaya kana kajadian Isra Mi'raj, yakin. Insya Allah. Mudah-mudahan keyakinan urang eta sing ngajantenkeun urang sadayana jadi jalma anu dipikaridho muguh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kanu tadi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, keula eta ieu waktos teu sanggeus dilajengkeun bini kitu tadi teh request dugi ka 11:30 cenah aya 11:30 tos langkungnya hah sakedap deui we nya siap. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, didinya Allah Subhanahu wa taala nembongkeun kakawasaanana pikeun jalma anu aya waktu harita. Dina kajadian waktu harita, didinya aya hiji jalma anu ku Allah Subhanahu wa taala dimaotkeun. Begitu geus maot didinya langsung keluargana didinya ngabujeng ka saha ka Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti Abu Bakar, abdi teh ieu teh nuju ka musibahan. Ka musibahan naon itu cenah pun bapak tos ngantunkeun. Abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka salira hoyong dibantos pikeun ngalaksanakeun fardu ain, pikeun ngalaksanakeun fardu kifayah, pikeun ieu cenah jenazah pun bapak. Nya Abu Bakar Siddiq didinya langsung sareng para sahabat-sahabatna Abu Bakar Siddiq teras, hei sahabat kaula, hayu ayeuna mah cenah urang ngabujeng ka tempat kamaitan. Terus eta sahabat sareng Abu Bakar Siddiq ngabujeng ka tempat kamaitan, barang nepi teh ka imahna heueuh bener didinya geus aya mayit anu ngajolopong. Langsung didinya Abu Bakar Siddiq marentahkeun ka para sahabatna, yuk cenah ieu urang urus jenazah teh, urang laksanakeun fardu kifayah pikeun ieu jenazah. Langsung eta jenazah teh diadusan, beres diadusan langsung terus dikain kafanan alias dibungkus. Tah geus dibungkus kitu kakarak didinya digolerkeun ka mana, ka beulah kaler tujuan ka beulah kulon, sina naon, sina qiblat, tujuanna rek disolatan. Kelas sameme disolatan didinya Abu Bakar Siddiq biantara heula mana cenah keluargana ieu anu kamaitan. Abdi cenah Gusti kaula moal kanyolatan kana ieu jenazah. Sumawana nepi kepika nguburkeun kana ieu jenazah, sehingga keun ieu jenazah masih keneh boga hutang pihutang jeung papada jalma. Cing kira-kira lamun pek jelema geus maot kira-kira bisa mayar hutang moal. Lumatak anu boga hutang KBRI anu galalede ngadoana teh mugi Gusti abdi sing bubur maot. Naon sababna asal ulah pur begitu bebas, begitu maot langsung bebas maot, langsung bebas hutangna. Dari itu kaula mawa kanyolatan kana ieu jenazah, sehingga keun ayeuna ieu jenazah masih keneh boga hutang pihutangna.
Cek selesai di keluargana abdi putra na Gusti, abdi bagre tanggal waler tidak segala rupa hutang pihutang ia pun bapak pokoknya mah pun bapak ayeuna keluar di alam dunia alam itu disebutkan maut teh geus teu aya urusan naon hutangna tanggal waler abdi Gusti. Mangga atuh cinari kitu mah langsung tidinya Abu Bakar Siddiq sedang para sahabat langsung tidinya bersikap untuk kernyolatan kana eta jenazah. Langsung tidinya Abu Bakar Siddiq bertindak sebagai imam. Di tukang nak makmum ngajajar. Langsung Abu Bakar Siddiq ngangkatkeun dua dampal panangan anak usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Di tukang ge langsung milu takbir. Terus ngaoskeun surah Fatihah. Keur begitu ngaoskeun surah Fatihah. Kareret kusocana Abu Bakar Siddiq eta jenazah teh katemo ngulisi. Tapi iman Abu Bakar Siddiq mungkin bertambah lain murangan. Oh ieu geuningan kakawasaan Allah rek ditembongkeun cina kakaula. Teras deui takbir anu kadua beres maca Fatihah Allahu Akbar. Teras ngaoskeun shalawat Ibrahimiyah. Begitu keur ngaoskeun shalawat Ibrahimiyah tidinya kareret ku socana Abu Bakar Siddiq eta jenazah teh mungkin tarik ku polisi kanana. Cing kira-kira diurang lamun keur nyolatan jenazah eta jenazah nu dihareup teh katemu jiga ngulisi cing kira-kira takbir nu katilu naon nu dibaca. Jigana teh lain Allahu Akbar bawana Allahu Akbar bangunan. Langsung bubar jeung jemaahna kabeh. Teras dibereskeun nepi ka 4 takbiran teras kuluk salam. Cek jemaah anu di tukang teh Gusti Abu Bakar geuningan ieu jenazah teh hirup deui. Sumuhun geuning jiga nama katingali nama jiga hirup deui. Coba cina buka ieu kain kafana. Teras eta dibuka kain kafana. Begitu dibuka eta kain kafan, ternyata eta jenazah teh lain jenazah anu hirup deui balita eta jenazah teh keur diberitan ku oray anu kacida gedena. Eta oray teh tidinya keur nyokcokan kana polona eta mayit bari jeung nyedot kana darahna eta si mayit. Nya baling kurewas tidinya langsung sawarehna warga tidinya nyokot popongkol. Barang geus deukeut kumaha ditakolkeun kana eta oray ngadadak eta oray langsung celengeukeun. Jeung eta oray langsung eta oray teh ngomong kalawan bahasa nu kaharti urang dinya. Begitu celengeukeun ceuk eta oray la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wei manusia, anjeun tong coba-coba rek ngabunuh ka kaula. Sabab anjeun jeung kaula eueuh dosa jeung eueuh kasalahan. Kaula mah rek nyiksa kana ieu jenazah atas izin Allah. Kaula rek nyiksa kana ieu jenazah nepi ka datang poe kiamat. Nepi ka poe kiamat. Langsung tidinya ayah hijau langsung tidinya saur Abu Bakar Siddiq, hei oray. Nah dosa naon anu dipigawe ku ieu si jenazah nepi ka Allah marintah ka anjeun supaya anjeun nyiksa kana ieu jenazah nepi ka datang poe kiamat. Jeung eta oray aya 3 dosa nu sok dipigawe ku ieu manusia keur waktu hirup di alam dunia. Panu 3 atuh urang ieu nya penting ayeuna teh. Nya naon cina oray nu kahijina jeung eta oray al-ula kana idza sami al-adzana la yajiul jamaah. Ieu si jelema keur waktu hirup di alam duniana ku Allah diberi kesehatan, tanaga nage boga, bari jeung ceulik nage ngadenge, tapi begitu ngadenge suara adzan di masjid, ieu si jelema manehna cadumung karep dempak ke gedung gulisung putih oray jangan cadu manehna sok ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid. Jeung kira-kira urang sok salat di imah atawa di masjid? Di masjid ari ibu, di bumi we ibu mah da imah keur lalaki.
Ibu ari caroge ibu sok salat di imah atawa di masjid. Di masjid bangun teh ngabohong si ibu. Katingali ririk socana. Teng tunuh teng ngawadul. Ibu lamun pek caroge urang salat di jero bumi ku ibu teh langsung dinya siapkeun mu kena bu. Cek ibu teh kieu lalaki salat di imah sebut awewe tong salah kucindung ganti kopea hayu sholat berjamaah. Lalaki arek sholat teh ngahulang-hulang cek ibu teh di tengah imah sholat di imah sorangan cabak lebah palangkakan aya antawa eueuhan hayu sholat berjamaah. Era lalaki arek tak belatul ihram di imah teh arek ka masjid we cenah ini tuntung nama ka masjid. Sholat ayeuna urang di imah sok sanajan urang sholat 40 tahun di jero imah tapi dibandingkeun jeung sholat anu berjamaah di masjid sakali ganjaranna eta leuwih utama keneh jalmi gede keneh jalma anu sholat berjamaah di masjid sakali daripada sholat anu 40 tahun di imah. Ku gede-gedena ganjaran sholat berjamaah. Kadenge anu adan di masjid begitu suara anu adan kadenge keluarga masyarakat anu adan eta anu komat eta imamna eta pas di jero ditinggali teh ka eta masjid eueuh saurang-urang acan anu berjamaah anu salatna ge anu adan eta sorangan. Kulantaran hukumna berjamaah di hiji DKM di hiji eta tempat nya eta hukumna fardu kifayah lamun pek teu dipigawe ku eueuh anu migawe salah sahijina di eta tempat dina eta DKM maka sakabeh warga anu aya di dinya kabeh punang dosana. Tapi aya we di dinya anu berjamaah saurang we di dinya duaan berjamaah saurangnya duaan we nu berjamaah di eta masjid cupar kabeh kawajibanna fardu kifayah bisa cupar kulantaran anu berjamaah tadi. Tapi anu tara ngabiasakeun salat berjamaah hampura tong boborokah ayeuna di dunya geuning di ante berkah di akhirat di dunya ge geuning geus ditembongkeun siksa anak model kitu. Naudzubillah. Kira-kira urang siap teu salat berjamaah di masjid? Siap lamun urang siap ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid. Yakin saur Kanjeng Rasul, jalma anu manehna ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid salat 5 waktu, mangka ku Allah Subhanahu wa taala eta si jalma bakal diberi 5 kaistimewaan. Man salat shalawatil khamsah ma'al jamaati falahu khamsatu asya'a. Si saha jalma anu ngalaksanakeun salat anu 5 waktu bari tingkahna diberjamaahkeun mangka eta si jalma bakal memperoleh 5 perkara bakal menang kaistimewaan 5 perkara. Nu kahiji al awalu la yusibu fakrun fi dunya, nu kahiji moal keuna fakir eta si jalma selama hirup dalam dunyana. Naon nu disebutkeun fakir teh? Derajatna fakir leuwih balangsa daripada miskin. Lamun jelema miskin manehna teu usaha dina sajeroning saminggu masih keneh bisa berangkat. Lamun jelema miskin manehna teu usaha dina sajeroning sabulan masih keneh bisa berangkat. Naon sababna sok sanajan teu nyekel duit eta ongkorong masih keneh napol bisa dijual. Eta gelang dina leungeun masih keneh napol bisa dijual. Lumpat ka pipir domba masih keneh aya bisa dijual. Terus ayeuna lumpat ka tengah imah masih kene aya motor butut-butut wae mah ngajogrog di dinya. Lamun kumaha dijual mah meureunan keur dahar sabulaneun bener kitu. Tapi jelema anu fakir mah lamun ayeuna manehna beurang dahar, terus manehna teh teu usaha, teu neangan rezeki, engke waktu sore manehna moal beurang dahar, berarti pangkat derajatna fakir leuwih blangsak daripada miskin. Sedangkan jalma anu ngabiasakeun salat berjamaah ku Allah Subhanahu wa taala eta si jalma teh bakal dileungitkeun kafakiran tina eta jalma kaayaan keur hirup dalam dunyana. Boga pamajikan moal difakirkeun ku Allah, pamajikan ge moal geureuk patut pasti bakal geuriskeun. Boga pangkat moal dihanapkeun pangkat derajatna ku Allah, pasti bakal dibeungharkeun pangkat derajatna ku Allah.
dina harta bandana moal belangsak pasti meureunna bakal diangkatkeun ku Allah dilobakeun harta bandana bari jeung berkah. Hiji ganjaran pikeun jalma anu ngabiasakeun salat 5 waktu bari jeung tingkahna diberjamaahkeun bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala kafakiran tina dirina eta si jalma keur hirup di alam dunia. Alhamdulillah. Nu kadua wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal kubri. Anu kaduana kaistimewaan pikeun jalma anu sok biasa ngalaksanakeun salat berjamaah nu 5 waktu. Mangka begitu manehna diasupkeun ka alam kubur langsung tidinya cicingna di alam kubur teh diibaratkeun cicing di patamanan surga dina pada wajah sabab pinuh bukan nikmatanana. Naon sababna? Sabab siksaan kubur anu disiapkeun pikeun eta si jalma ku Allah geus diangkatkeun tina ladang daek salat berjamaah anu 5 waktu. Alhamdulillah. Anu katiluna urang dorong-dorongkeun bisi kaburu jam 1. Dan tadi oge nepi ka 11:30 dibere jatahna. Amun leuwih ti 11:30 berarti ka itu lemur ngitungan anaknya. Anu katilu saur Kanjeng Rasul wasalisu yukto kitabuhu biyamini. Nu katiluna bakal begitu datang alam mahsyar panjelema teh bakal dimautkeun ke kabehnya, bakal dimautkeun sakabeh manusia. Terus dia dikumpulkan, kata dirupkeun deui dikumpulkan di alam mahsyar. Tadi dinya berenang antara cilaka jeung bagjana jelema di dinya ditembongkeun. Sedengkeun dibere ciciren, lamun pek di dinya dipasian buku amalna teh beulah kencang, geus jelas eta si jalma pasti bakal neraka bagianana. Lamun dipasikeun buku amalna teh beulah katuhu, geus jelas eta si jalma pasti surga bagianana. Mangka jalma anu biasa salat berjamaah anu 5 waktu bari tingkahna diberjamaahkeun, begitu dipasikeun buku amalna teh langsung katampi ti belah katuhu. Alhamdulillah. Warabi'u yamurru ala sirati kal barqil khatib. Anu kaopatna kaistimewaan pikeun jalma nu sok daek salat berjamaah nu 5 waktu bari tingkahna diberjamaahkeun, mangka begitu ngaliwat kana cukangan shiratal mustaqim mangka ibaratkeun kilat anu nyamber. Sedengkeun lamun ningali dina katerangan geuningan pakeuhna eta jembatan shiratal mustaqim leutikna leuwih leutik tibatan buuk-buuk oge dibeulah 7 bari seukeutna leuwih seukeut tibatan pedang cing dihandapna oge bari jeung nundap-hundap seueur neraka bari jeung barjalan lagi lain deukeut perjalanan anu kacila jauhna datar 1000 tahun nanjak 1000 tahun mundur 1000 tahun ditempuh ku perjalanan leumpangna. Mangka kira-kira bisa moal ngaliwatkeun eta cukangan. Meureunna lamun pek ngandalkeun teh mah ku kaleun ku amalan ku kawani urang begitu kakarek ninjak ge sempring meureun urang-urang kahanap. Tapi keistimewaan pikeun jalma nu saecok daek salat berjamaah nu 5 waktu, mangka ku Allah Subhanahu wa taala eta si jalma teh begitu ngaliwatkeun eta cukangan langsung kalbarqil khatib seperti kilat anu nyamber geus aya di lawang surga. Nu kalimana wal khamisu yadkhuluhullahu ta'ala al jannata bila hisabin wal adabin. Kaistimewaan nu kalima pikeun jalma anu ngabiasakeun salat berjamaah nu 5 waktu bari tingkahna diberjamaahkeun, mangka Allah langsung bakal ngasupkeun ka eta si jalma kana surgana Allah. Kalawan teu dihisab heula, teu dipenta pertanggungjawabanna heula, bari jeung teu disiksa heula, langsung bus diasupkeun kana surgana Allah. Alhamdulillah. 5 rupiah. Luar biasa geuningan ongkoh urang teh sieun ku siksa neraka, ongkoh urang teh sieun ku siksaan kubur, ongkoh urang teh hayang senang hoyong bagja hirup di dunia, ongkoh urang teh hayang ngaliwat kana cukangan shiratal mustaqim teh saperti kilat anu nyamber. Ari koncina ayeuna di mejaan ku kiai, di mejaan ku Kanjeng Nabi, salah sawiosna ku pewarisna Kanjeng Nabi, urang teh kudu ngalaksanakeun salat berjamaah nu 5 waktu di mejaan karakah hare-hare. Dulu Pak, dulu kembali ke lab. Nu kadua na ceuk eta oray, baik deui oraynya. Nya naon oray cenah nu kadua na pangna nepi ka anjeun nyiksa kana ieu jenazah bahkan nepi ka datang poe kiamah ceuk eta oray wasaniatu la yakhruju zakata min malihi.
Pangna kaulah nyeptek nyiksa kana ieu jenazah nepi ka datang poe kiamat sabab ge si jalma keur waktu hirup dalam dunyana manehna dibere rezeki ku Allah Subhanahu wa taala bahkan min haitsu la yahtasib rezeki nu disangka-sangka nepi ka brodi juru brodi pantong halayah di tengah imah tapi manehna tara dae ngaluarkeun zakat. Zakat ini ari pare kewajibanna sakumaha Pak tina sina sakon 10% berarti sakintal. Urang kira-kira boga niat dina hate Gusti abdi mah hoyong tiasa zakat saton. Boga teh niat dina hate kitu. Sim kuring mah geus boga niat dina hate Gusti abdi mah hoyong zakat teh nepi ka bisa 10 ton. Naon sababna? Sabab teu pati-pati ayeuna urang bisa ngaluarkeun zakat 10 ton. Berarti urang dibere ku Allah 100 ton. Kitu atuh. Luar biasa. Ting kira-kira lamun pe kurang boga harta banda tapi kurang teh di jakatan kira-kira matak maslahat moal kana diri urang. Ibu bapak geuning parantos kuning sok ayeuna urang boga beuteung terus kurang teh sagala diasupkeun krating deng diasupkeun aqua diasupkeun susu diasupkeun kejo diasupkeun daging hayam daging domba daging me sugan diasupkeun kadinya bahkan nu arakeun mah daging monyet jadi daging kadaliakan di dahar kumaha supaya jadi kubar. Tapi geus begitu sapoe tidak urang teu isi. Niang kapoe da beuteung mah jadi kebutuhannya pasti sok sanajan beuteung urang pinung ge sok karasa we geuning lapar deui bener. Dieusian deui terus urang teh tuang, dieusian deui niang kapoe, dieusian deui niang kapoe dieusian deui saminggu urang teh deukeun ngising. Cing kira-kira geunah teu beuteung urang. Pasti beuteung urang moal geunah, komo nepi ka 2 minggu can bisa ngising, nepi ka 3 minggu can bisa ngising, nepi ka 4 minggu can bisa ngising. Sok sanajan kadaharan anu beunah serba ararendah serba areunah kurang di dahar moal jadi kaindahan, moal jadi tanaga kana wa urang nu mah jadi panyakit. Tah urang ge boga harta banda kitu. Brodi juru brodi pantong malayah di tengah imah, urang loba harta kurang terus ditumpuk. Geus ditumpuk kitu kira-kira jadi kabagjaan moal ke diri urang. Moal nu puguhna mah jadi panyakit teu saeutik jelema urang tar loba numpuk teh kana harta nepi ka boga panyakit satreu. Geus truk. Na ulu bila kurang tara naon tah tara daek ngaluarkeun zakat eta di dunya komo bareng di akhirat. Lamun urang boga harta banda kurang terus ditumpuk tara daek ngaluarkeun zakat tak jaga teh dina neraka eta harta teh bakal disarupakeun saperti istrikaan anu kita istrikan teh bakal ngagiles ka eta si jalma anu tara daek ngaluarkeun zakat teh ceuk eta harta hadza makanan sumri angkusikum hei manusia ta ieu harta anu ku anjeun dikumpul-kumpul anu tara dikaluarkeun zakat ayeuna hakan cenah ku anjeun eta langsung digileskeun eta istrikan ka jalma anu tara daek zakatna teh nepi ka kos triplek rajet na ulu bila tak kurang keluarkeun zakat anu katilu kebalik repto nu katilu ceuk eta orai wasale satu la yasma'u qaulal ulama ieu jelema keur waktu hirup di alam dunya manehna ceulina ngarungu awakna cager tapi manehna tara daek ngadengekeun papatah jeung pangajak ti para alimil ulama tara daek hari-hari we lah ustad dengan babaung we jangan hayo di masjid teh eta kuat di ka ustad nepi ka ngababaung di masjid bari ku teresep ka pangajak ustad hampura lamun jelema model kitu nepi ka manehna tara daek ngadengekeun pituah jeung parentah ti para alimil ulama mangka hampura geuningan tong barokah di alam akhirat di dunya ge ku Allah geus dibuktikeun siksana model kitu buah tomat buah peuteuy tamat euy urang istighfar urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana hikmahna tina ngariung dina ieu patempatan Allah Subhanahu wa taala maparinan ilmu anu manfaat ka urang sadayana oge mudah-mudahan dosa-dosa urang sadayana geus dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah
penting. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Sedeng lamun ajal datang, nu dipi berat ku urang, dunia nu nyapekeun urang, teu bisa disoreang, teu bisa disoreang. Astagfirullah keluarga semak jari, tindarengek sing aring hak, geleyeun tumpak pasaran, rek ngajuk-juk ka kuburan, rek narima panakonan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Nakamana kabeungharan, pangaruh jeung kapangkatan, anu jadi kaangkuhan, geuning teu bisa nulungan, geuning teu bisa nulungan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Allahumma salli wa sallim wa barik Masopada makadar. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.